botol kecap sambil ngantosan hajatnya. Kaget hayu aduh jeung Supi urang lempang deredengan mangga pahajat abdi mah teu acan kumaha cenah gaduh tunangan ditilih digigir damani lagi bener pisan mun disawang ditukar damani lenejang pratama nyanggakeun ka urang Ciketak sadayana haturkeun botol kecap pahajat aya pahajat mangga pahajat aya pahajat meuni hoyong tepang Hajat, ibu hajat nah mana Pak Hajat? Aya bapak hajat aya. Jangan bapak. Asa kamu liwat? Cobi taksir, iya resi, nu herang mencang. Sok piraku, Pak Hajat. Aya bapak hajat di sawah tukang damani lanajang cobi taksir deui ieu resi anu jangkung lanjang sok piraku pahajat teu kabandang Pak Hajat na jemput cenah kos. Pak Hajat na jemput atuh. Jemput kos Pak Agus nu bageus. Jemput angkos. Sareng Ibu Hajat. Jemput. Tuh bisa. Pak Hajat. Bersibuk. Kosong. Keluarga besar di Cibogo, oke hormat jeung disimpuri. Mangga kasepuhan anu dipayun deui bade manjang. Cobi taksir iya abdi nu herang mencrang sok piraku pahajat kabandang mun ditilih digigir damani mun disawang
gitu cenanya. Mangga kanggo ka MC. Mohon hatur nuhun kasadananya.